Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab Allahumma adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil inna batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyatan wa lan yusqaw in kahimmatah fa innaha tu'ti hadirin kaum muslimin yang bahagia kepada nasim kuring yang berkenan keislaman dipayun puja sinar puji kasanggakeun ka hadrat ilahi robbi shalawat sinar kehormatan dibarengan kalawan ngagungkeun muga-muga ditatepkeun ka junjungan yang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ngatur waktu anu buka acara anu kusim kumat anu mana geus nyarengan patos restitusi kane ngirim cumayos dina raraga rupa-rupa pamaksadan anu maksana tadi para tosibatakeun ngajabkeun dan mudah-mudahan ieu waktos ageun manfaatna rupa-rupa anu bakal dicarioskeun muga sing manfaat khusus di lingkungan sarta mudah-mudahan sing kuring ngawatos nyarioskeunana muga-muga ku Allah dipaparing kalancaran amin. Terima sadaya anu hadirnya dengan waktu nonton diwan biasa di anu hadirat sim kuring ngaturkeun nuhun kalawan tayangan kehormatan mudah-mudahan urang angkat di masing-masing bumi kana tempat anu maksud urang ngabungahkeun sahibu neraka oge maksud lagu ini seperti itu mudah-mudahan lain ka urang teh sing janten lain ka ibadah tulis dampi ku Allah subhanahu pakai tulang sing dihampura dosa sing dipanjangkan umur dikuat jadi Islam jager badan kasab muka-muka di barokah dina balahi nusa kira-kira udah mau kuatnya barana udah sing jauhkeun ku Allah subhanahu atuh sahibul tenaga kalsana manggiman sakuramakan anu ayeuna geus berjuangkeun ngayakeun di pamaksadan ngabungakeun ka janten putrana yang Ridwan anu ngadahu ka nyindia jadi mungkin kesana Mang Diman teh ngayakeun pamaksadan seperti kieu teh geus saeutik sekolah rupa-rupa perjuangan, rupa-rupa perkorbanan nu digerakkeun kangge ngajurung laku kana kalantara di pawasaran. Mugi mudah-mudahan sasieun sakuyeun anu kantos korban teh wajib. Korbankeun harta tenaga kurang emotan mudah-mudahan sing ditampi ku Allah. Didamal amal soleh anu kapendak pahlana ke di kiamat. Di dunia kene muga Allah diganti deui kalawan pengganti nu berlipat ganda sarta pengganti eta ulah ngaganggu kana ganjaran akhirat malah ditambah deui ieu teh masyarakat teh kekusoangan pengen nu bantuan di dulu di balaya di tetangga di sadek-sadek nu teh misalkan ngiring ngarojong maju laku kana kalani sarane pamasaran mudah-mudahan eta sadayana anu ngiring itu sesat Nilaraga ngalancaga mudah-mudahan lagi sing ditampi ku Allah. Jamaah soleh. Jadi kasayang dari kawan. Dari kasayang korbannya di pada saat. Mari
ari kasayan mah jaga buka sampeureuan di dunia nah ku Allah diganti deui geus pasti di dunia ku Allah diganti deui di akhirat buka sampeureuan asal urang ngorbankeun harta dina jalan anu sae hartosna nu dipikeun ku Allah subhanahu atau mudah-mudahan yang menangkali menjauhkan yang dibuang kain mira mudah-mudahan anjeunna dina nu goreng lumpuh rumah tangga si menang pitulung ti Allah ya lancar segala urusan cek pribasa ilmuna saeutik sing manfaat atuh usahana sing gampangkeun atuh rumah tanggana sing bahagia laki rabi sing harmonis menuju ke sakinah mawaddah warahmah sakinah teh jonggon sakinah mawaddah siri kitanya mawaddah siri kabogok rahmah siri kitanya mudah-mudahan jadi umpama ini kah ngawitan tadi dibaca aku mengajarkan tugasin dan nikah panahtunan tong ganti-ganti bojok atau punya tong ganti-ganti sarati air tanah masa batin kalau berganti mampu kalau mampu gimana buat salah balik sim kuring para bapak ya ini sim kuring para situasi wiswa para lanjut ya di sekolah orang-orang pun sim kuring jadi mau balik di kacamata tanya kos 40 tahun kami ya malah memeh kata nge yang boleh sok datarakan yang balik ke bijaknya bisa ambil waktu tahun ya sekolah dan ngaji oke Quran ini seperti awas untuk kacamata umakna kita masih awas susah aneh Quran memakai kacamata ditunggu saja bagi aksara di sekolah kayak nama tapi nampu apa memang tak mau kacamata itu dulu kayaknya orang dulu bukan kamu heran bagaimana malah cita-cita mah masih yang morak keneh pikiran beda morak keneh pikiran terus kalau setiap umur ada pikiran mah morak keneh kaya mah pas budak morak ngan kemampuan tadi deui geus kotna. Deui kemampuan itu. Besipuh. Taku kiruna isim kuring nampokkeun doa. Kadua mempelai gaya teu orang kali teh. Yang di luar dah. Tuh zaman teh dia ada kayu teu. Tamat aliyah naon sagala. Terus sampai ka ngabdi. Kasih bukan aura terus. Tapi bisa nyupir sih. Baik nggak tadi ngaji banyak itu aku apa nama saya terlalu kesibukan kurang teh dan ngaji nama kurang gitu pak tapi yang penting hidup mah bermanfaat sanajan ilmu syar'i kari manfaat eta nu kudu boga rasa banget berarti urang tukang dagang sanajan bae dagang cenget kari payu bakal buka bati noko tuh harga itu payu dan buka bati enggak saja dalam masyarakat tapi manfaat insya Allah bakal diberkahkan Allah. Eta mah soal dina ngamajukeun agama kumaha kemampuan bae. Da kabeh ge jelema mah aya gunana, lamun deuk digunakeun. Seperti urang dijing diri kae mampu urang tukang muluk dalam muluk. Teu mampu tukang muluk atau tukang jadi imam. Teu mampu jadi imam atau tukang adan kae. Yang mampu tukang adan nakol beduk begitu bisa bina-binarnya yang mampu nakol beduk atau tukang ngehirinan masih yang penting ulah tinggalan anil di masyarakat dina merjuangkan agama ada kemampuan berupaya ya apa namanya kita masih tongsing kawan aja tongsing goreng yang penting muslim yang muslimah kurusia aluskan kudu saling hargaan bersatu dina ningkatkeun ngahidupkeun agama Allah eta nulungan agama Allah bersatu sok nawais kana kuat al ittihad yurisul kuat
bersatu sok ngawaris kana kuat dina agama teh kudu bersatu masing-masing tadi ngambil rupa-rupa lagi patak ngaji rupa-rupa aya tukang kabegan aya tukang hadiah aya tukang jamre rupa-rupa tukang hikmat rupa-rupa kan baik yang penting manfaat cicing ulah jauh jeung aturan Allah eta nu diciptakeun ya tujuan maka bege hayang hasilkeun kabagian dunia akhirat. Aya nama upama urang teh rumah tangga, tong mikir-mikir heula anakmu tapi rumah tangga sing bahagia heula. Sebab dalam rumah tangga can bahagia kaya itu ngagujud. Pokok rumah tangga heula. Teh saeutik jelema anu geus beres rumah tangga jadi ngagujud akibatna rumah tangga teu beres. Aku jujur sabab rumah tangga teh make aturan agama. Dan rumah tangga lurus mah rumah tangga teh make aturan Islam. Insyaallah lamun rumah tangga make aturan Islam bakal lurus ya. Iya gara-gara kurang lurus teh akibat teu make aturan agama. Nah, tapi contohna ayeuna urang boga pamajikan heri ka Saudikeun. Tujuan teh hayang bahagia rumah tangga ari balik teh geuning mah ceker budak nejeh kasar aduh bagus teu saleutik ribuan sekarang anu nganyawdikeun awewe balikna lain bahagia tapi kalau bagus rumah tangga akibat teu make aturan eta namun di rumah ingatkan ayat Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa lalaki teh nangtungan menguasai kan menjadi awewe ia peribahasa lelaki tukang ngarah awewe tukang ngarih lelaki tukang ngakal awewe tukang lantai kok bagus ya kayaknya iya penting eta pokok tapi mudah-mudahan sing menang pitulung Allah yang ridwan sing menang pitulung Allah dina raga ngabakeun rumah tangga da moal bisa lurus rumah tangga mun teu aya pitulung ti Allah. Sagala perkara moal lurus mun teu aya pitulung ti Allah. Sagala perkara bisa lurus buah usaha, buah tani, buah dagang itu kabeh pitulung ti Allah. Maka keumanang kajeun ka anak ngajuakeun muga-muga anak sing jadi tukang dagang tong. Muga-muga anak teh sing jadi tukang tani ulah. Muga-muga anak teh sing jadi tukang bisnis tong doakeun anak urang mah doakeun sing soleh sakitu we sing soleh anak urang doakeun naon sababna sabab kahirupan mah kabeh panas boga patokan di Allah Allah ngadawuhna Quran wa laqad makkanakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tasrun kami ngajikeun ka maneh kabeh di luhur bumi tuluy kami ngajarikeun masing-masing boga kahirupan eta mah tos dipatok ku Allah teh kudu urang ngadua hayang anak teh tukang dagang bisi teu akur jeung patokan Allah kumaha leuwih tukang dagang bae ngebu ka ituna kan teu lotan urang sing soleh ari ngaran soleh mah di mana oge pasti bakal lurus lamun tani tukang tani soleh pasti bakal berkah tanina lamun tukang dagang dagangna bari soleh insyaallah bakal berkah dagangna namun segala urusan lamun dibarengan ku soleh mah bakal lurus makin bakal menang firman ai soleh ari ngaran soleh teh urang geus pada apa al-qaimuna fi huquqillah wa huquqil ibad ari ngaran soleh teh bisa nanggung jawab hak-hak Allah bisa menjawab hak manusia ringkas nama jelema sholat teu aya cawadeun Allah teu aya cawadeun jelema lurus ya soleh ye urang mah disebut kayaknya kan rajin geto ibadah anjing batul teu akur rajin akur jeung batul ngantara sholat juga jadi masalah hablum minallah wa hablum minasabes patula patai sing Allah patula patai jeung manusia teu aya ganta kakaitan itu soleh anu cek ulama as-soleh fi ada zaman kal kibritul ahmar nu soleh di zaman teh sacara waliran beureung dina pada langkana mah aya geus eueuh men ukur soleh muisa dan pas teu mikir dosa gede teh
dosa leutik mah dan disangka enak ge jelema teu migawe dosa gede lengkap sedangkan saksi teh saksi nikah teh nya disaatkeun saksi nikah Mang Amil ulah jelema sok migawe dosa gede saksi teh kitu kudu tukang ibadah saksi teh nya opehna membahas kelakuan ya jauh dari batu tak kudu kitu saksi teh ieu mah saksi badagal bulu-bulu atuh kumaha beres ngan yang diantara saksi teh cenah ulah jelema nu sok migawe dosa gede ari kiwari jelema teh geus teu aya jelema teu migawe dosa gede lain urang dieu mah ya sudah ngan di Cilangkap geus langka jelema teu migawe dosa gede nah sababna eta ngupat nari ngupat teh dosa gede dosa gede ka ngupat teh ngupat teh dosa gede ngomongkeun batu di mana kadegeun amakeun teh ngupat ngaranna dosa badag teh ngacek kata mah ngupat teh leuwih banget batan jina nya ari jina rana mah hubungan dosa ka Allah ari ngumat mah dosa ka jelema Allah mah ngahampura kana dosa upat lamun teu mata hampura kanu diupat napan kitu we da punya Allah mah ngahampura ka jelema nu ngupat ka jelema minta hampura heula kanu diupat napan berat teu ada nu mata ngupat teh dosa gede sebenarnya mah dijelari ngawangkong lamun teu make ngupat kurang gini asa kalau aku make ngupat asa ngareuna ngawangkong tilohon nepi ka asa ngupat hayo kok eta mah awewe tukang ngupat hayo nanya kayak apa tuh ngupat hayo ngomongkeun batu nyata batu ari awak sorangan tadi caca naon tah sababna urang sok ngagorengkeun batur gara-gara teu mikir awak sorangan padahal lamun dipikir mah caca dan urang teh sok leuwih di batur teh ngan jelema sok mikiran batur teh mikiran awak sorangan nu akibatna sok ngagoreng batur ngaluskeun awak sorangan kitu ada jelema gitu ini salah gitu nya salah teh yeuh dari saya mata geus kiwari geus langka jelema teu mikiran dosa gede dosa wae tah mudah-mudahan naon ya jadi urang sadaya ngayakeun tangan basaya urang geus pada terang yen di dunia teh tempat dosa da kana dosa mah geus teu kudu dibubur deui seperti urang masanten teh gugur bener teh da teh bener mah teu kudu gugur atuh kajeul masanten kana da keuyeuk bade diajar bener dan dicontohan di pasanten teh bener manusiaan gitu nurutkeun mutaba'ah ilallah wa rasulih turutkan aturan Allah jeung Rasul dengan ngukur kemampuan jadi budak-budak anu ka pasanten albarkah teh maksudna dia diajar bener data bener mah teu guru bapak itu kan geuning cek ulama aya 2 di antara sareng teu guru hiji cenah geuningan ngabohong teu guru teh kaduana nyieun budak teu guru teu aya dosenna teu aya kuliahna jeung budak mah barisya kalau geus hareureum tiap-tiap nu kawin dia kata Allah ngamujeunna teh kana kawin salakina gede awena leutik sok meujeunna we awena gede lakina leutik meujeunna wae jatuh Allah atuh juga dia mau ieu dah lakina gede awena leutik sareng teuing ge aya atawa ieu lakina leutik awena gede lumur ge aya meujeunna aturan Allah makanya bukan tuji itu masya Allah tiap-tiap dina mah geus pribasa sok hayang kawin biasa gitu hayangan malah cing kuring geus bukan majikan hayang keneh kawin kalau bukan macan anu geus hayang kawin teh awal mah gitu mun kumpul makanya nah kunaon atuh apa Rasul nyontohan geuning bojo teh 2 ayat ieu wali ge nyontohan saya Abu Mu'i pamijahan opat bojo ngajegal makamna opat bojo nakal ai adingan kunaon atuh teh nurutan lain itu ku Allah di kita terus cin kolot sok nama dan janita kawin bukan ini sih kali-kali lagi tuh awal mati tuh kan kurunya tau teh
mun urang masih kena hayang kawin kudu ngatur nuhun naon jadi cager we nana datakan teh dagang mau aya kahayang masih kuring sukanya gebrak sandi maya gebrak sandi beger tuh bohong mah lamun teu beger mah teh cager dan cager masih beger oh sini mah pasti tah begitu ya budak yang diluar geus hayang kawin dan kuring mah yang geus batekna tiap-tiap mah kena dikawinkan di mana-mana urang boga budak awewe, boga budak laki, hayangan kawin geus aya layana kawin kan itu bapaknya. Da budak beger mah hese nyalamna. Di dalam hese aku naon? Da beger mah turunan kolot hese. Budak kawin sunat kawin urangnya. Malah kawin kan aya wajib. Kira-kira mata zina wajib kawin urang. Kitu kan. Oh, alhamdulillah. Iya, mandiman sekat. Mandiman perjuangan, menjuangkan dan dua tinggal witan Allah. Nabi kadi didik, tiasa lancar mata Quran. Nabi kan nabi karena curma di perjuangan nikah pirang-pirang di perjuangan penuh. Agung. Mudah-mudahan dipsing kemana kumang diman sekolah. Sebab itu ngamuliakeun bulan begitu. Akrimu awlanakum, baina karomata awladi berahkan. Jadi ngamuliakeun bulan hiji di ngaranan kalawan ngaran walus. Kedua di mana geus tapetan nyaita sina lancar mata Quran, kadieu di mana geus tapi kana waktu tikah kitu. Ieu teh mulus budak karana. Insyaallah saja mati kote satrun minanar. Tutup tina neraka. Alhamdulillah. Simpel ngawinkeun geus opatna. 5. Kandun 2 dik dan kawin. Inju geus rayap. Keluar besar. Betul belakangnya dia jangan diluan sing loba budak ulah kalau teh mah nah kakek 20 kan enggak betul no sebab urang rata-rata sok hayang loba hiji lamun urang hayang loba hiji sing loba budak kakek naon hiji loba budak teu boga nya dan urang lamun hayang loba hiji sing loba budak sebab tiap-tiap budak pasti mau rezeki gininya aksiru minal iya fa inakum la taduna biman turjakuna seueurkeun maneh kula warga seueurkeun puta jeung incu sabab maneh teu apal teuing sabab saha maneh ku rejian terkadang urang boga rezeki teh sok sabab boga budak itu terkadang dia maknya Mekah ku sabab boga budak jelema boga gedung ku sabab boga budak sababna mata tong make boga budak aing sekarang ge boga budak aya di antaranya mudah-mudahan ya, sing kamu berat atau dua kerugian kuring nyata sing babari usahana, sing lancar segala usahana, oke rumah tangga sing bahagia, yang ribuan singnya kan jadi bojona sing hormat kan jadi sakit, nikah teh lain ukur hayangasan awewe, lamun awewe lain hayangasan laki, tapi dikata niatan ibadah, ngacakan paling Allah jeung sunnah Rasulullah. Oke sunnah para ulama. Rasim kuring pandeu rumah tangga barang geus 10 tahun bahagia we tinggal witan ngadu beuteung deka ngadu tongong terus tinggal witan deka ngayok-yok ari bagara mah atuh sabab mereka perakeun aya nama ngayok-yok bisa maksud teh tama bongkor tinggal karena Allah gitu. Ayo begitu we. Ciri layat jeung bojo salamina jeung bojo teh ulah pisah sare arene we keur ngora ngarubeukeun geus kolot kudu tongong ngalahanutna begitu we nah kan geus aki-aki nih ngareneng keneh ciri layat kitu nih tuh mamaja rasa kawas tos sepuh mamaja rasa sareng bojo teh masih sihuapan tos kolot jeung bojo sihuapan keneh si buat pas kali kawin, tadi buat apa yang bojo di sekolah, lagi ikut. Jadi ulama tanya tuan awan, tapi layu kata sing aring, yang bojo naga tu kepikir ponok, apa berbagi jangdan, bojo naga mama dangdan, layu tu, tak perlu itu mana saja. Ia mah pasya, isu gel pasya, sorry gel pasya, nama berbikin awan tadi. Maka langsung mikiran batu rumah tangga kajian. Lamun mikiran rumah tangga mikiran batu sok pasya.
Kira baik anu beunghar batur nu pasya urang tubuh. Ya cuma. Awewe ngajakan baik kita Kak. Abi kita ya atuh barang. Ieu leungeun ge pinuh masih. Atuh si bojo teh ngajak baik teh. Tengah saking patung majenna. Dicu bapae baju utuh ai puing dan komitin baju. Atuh saking ngamuk. Da kitu ada tawe mah. Sakitu pakaian geus pinuh lomari majarkeun di candi pangulikeun ku saraki. Ada tahu ya? Kita saya mau ibadah saya niatan patikan lillah kita niat ibadah sabab geus kawina para bapak loba piganyaraneun. Matak ane kahubarakah geus kawina loba piganyaraneun beda jeung kelengok. Eta niatnya. Nah sebabna sabab selaling segala pegawai teh jadi ganjaran. Karena orang ke bojo contohnya satu ajan kawin mah barang berek kapi bojo teh wenang katanya. Wenang barang berek kapi bojo mah uji cek barang menang hebat teh. Yang uji sok uji dan beraca. Oh sok kan menang. Tapi kesidikah mah jadi wajib katanya. Wajib. Barang berek kapi bojo wajib terus ikam. Ma'an pakor rajul imra'atahu bahwa lau surakoh. Namun baik nu diimpatkan ku sarakina akan jantan berjerat atas surakoh. Malah disebutkan surakoh pangutamana tanya. Surakoh pangutamana teh kabojo. Maki wajib hukuman. Tanya. Ya. Kaduana eta salat di sepeda dengan lagi. Rakaatani minal mutaakhir abdul min sab'ina rakaatan minal ajib. 2 rakaat tinu geus gaduh bojo leuwih alus daripada 70 rakaat tinu lengohan tuh. 2 rakaat anu lengoh anu geus ke rumah tangga 2 rakaat anu lengoh mah 70 rakaat eta sarua palingan. Geuning kapungkur aya ulama cenah isuk-isuk bojona maot memeh lor eta ulama geus kawin deui. Ecek masyarakat kunaon tah jeung kawin-kawina teh. Bojo isuk maut memeh lor geus kawin deui. Kami tak ajengan teh. Lain kitu kaula mah nyaah soal pohon. Sebab belum lengoh kaula leutik ka jalanana. Ai so ai baru no gede, baru kawin deui buru-buru kitu. Kitu bro. Ya bener. Nah itu kan kawin-kawina teh itu. Bojo mau isuk melok cenah. Sebenarnya mereka doang. Dia tanya ka bojo, "Ada alus gitu." Nah gitu nih mamanya perkara alusnya siga goreng padahal tadi alus gitu teh ngajak umum goreng kalau malus tetapi contohnya lalaki nyandung dijadikan ku pamajikanana sing satu salah sok majikan anu nyandung asuna rasul ari pamajikan nyalakan sarika mah doraka ayo kata nah nama kata lu nyandung di mana sunah rasul nan lagi lamun nyandung dijadikan gawe tong sok amat. Nah sebabna ciri bukuhan keneh sakitu teh. Ciri bukuhan keneh teh. Lagi sebukanna jor kali masa kayak manusia. Dia kayak juri job sing sebuah kasih ari. Pasti betul. Mata sok ngamaksa teh ciri eta wae teh bukuhan keneh. Itu maka sing urusan ka tong amat dijadikan pamajikan. Ai nyandung ada hubungan urang eta mah. Lagi ya. Lain. Mata kobat. Ingin suka, terus saya usaha lengkah salaki nggak berjuangkan pemajikan wajib diganyar pun. Jadi aturan Allah mah mau dilaksanakan teh saingkat-ingkat piganjaran. Nya tuh. Ayeuna urang sateasa ditikah urang nyabak awewe haram. Boro nyabak nyempor lagi haram cek hukumannya. Nampak awewe jadi kawin bari lain mahrum haram cek hukum. Nah hese yang dulu jual di hese ketemu wae awewe. Jadi tembok dah ketembok. Tembok dosa tak saya jadi kedudukannya harga baik. Hampurannya hampura. Kehadiran bulu. Tapi di mana kesetika ninggalin aja jadi ganjaran. Nyapa kena jadi ganjaran, nangkep lagi jadi ganjaran. Itu sih kita. Maka yakin nikah berkah.
Sadak petang tuh beh baik. Sudah kaget deh kompai. Kali semua nang baik. Ya jadi lapor. Dapat aja kok begitu aja. Kita bagian anjur baik. Ya Allah, dari syukuran ke Allah. Dari syukur ke Allah, urang umur didugikan itu kayak di panganten. Bersyukur ke Allah. Lagi ngan baik. Lamun urang hayang lancar dina segala urusan. Kayon amanat mama tiara sas kabungkur. Saran sesuai jeung kitab. Memang tidak kitab dari ulama mamanya. Hiji di mana urang geus rumah tangga aya tilu anu kada dihormat ku urang. Hiji man alamaka anu guru ka anjeun. Sanajan bari saharap kajeng guru hormat kajeng guru. Tina guru ngejah, nepi ka guru ngalajur, nepi ka guru dunia, guru sapina kata kena dia ngapuru kan. Kajeng cek mama manon jaya kapukul guru masih loba ngan ulah sote ganti guru eta bahaya. Coba jelema nu kamarat akibat ganti guru. Ayeuna ngalu sote kajian eta bareto ena mah teh oh kitu kan. Kakak sekali guru tetap guru serajan sahara. Anak abuman alamani harpan wahidan insya abaa wa insaha istaroko wa insaha istarok wa insaha istaroko ya. Tuh, kami cesana Ali abidna jalma anu kungsi mulu ka kaula sahara. Lamun dek dimerdekakeun mangga, dijual mangga, dijadikeun abid mangga, kudu muluk sarap. Sebab eta muluk sarap lamun dibayar 1000 dinareun haragana teh. Lakon hakku ayyuhda ilaihi karomatan litakrimi harfin wa idin alfu dirhami. Tuh mahal kayaknya. Muruk sarap teh 1000 dirham hargana teh. Ngantara mayarkeun bae lah. Niatan kana Allah aja mah. Ngan kamu dihargakeun muruk sarap teh 1000 dirham komo lamun sa-Qur'an. Komo lamun sajud. Komo lamun tamada kaya ulah kok ke guru. Ulah aya peribahasa di buku lamun anjeun hayang berkah ilmu sanajan saeutik kuncina aya di hulu aja. Kadua naman waladaka anu ngalahirkeun ka anjeun inung jeung bapa. Da inung ge moal ngalahirkeun mun boga bapa. Majakeun inung anu ngalahirkeun mah bapa mah senang-senang borbolo da boga lagi ibu. Da inung lagi moal boga budak mun bapaan. Jadi boga budak teh menang peridoan-doan da ayeuna. Mata kana dihormat inung jeung bapa hayang hormat. Lamun anjeun hayang berkah umur, hayang berkah kasab, kajeng ulah gerah minta doa ka ibu rama teh. Kayu nya. Sekeun kiwari loba jelema milaraan ka inung bapa tu pantes berkah itu. Ayo, sabab para bapak lamun urang boga emas sakali gunung beng-bereng. Boga emas sakali gunung beng-bereng. Diselakohkan ka ibu dek mayar urut ngalahirkeun urang moal kabayar mah. Ya. Geuning zaman sahabatnya. Jadi Abdullah kata Rosan, punya laki. Jadi Abdullah belikan ibu. Eta ibu teh parantos kos maruk cumeno. Tuang dihuapan ku abdi. Iris disimutan ku abdi. Malah dipoyankeun, mandi di mainan ku abdi. Abdi teh boga ikut teh kitu. Malah hayang ngaleut dibere minum. Eta kira-kira geus kabayar kahadian ibu ka abdi. Ku abdi mulai kitu, cek Abdullah teu acan kabayar ka sana. Nah, makisan kabayar ka sana. Apaan sok? Abdi bawa ke budak ku hidung dibakar, dihuapan. Ini sana geus kitu. Geus kitu sa ibu. Geus kahuapan, geus makian, geus sa ibu ka abdi baheula. Moal kabayar. Nah sebab kieu contohna ari ibu maneh mah capek urus maneh teh ngaduakeun panjang umur ka anak teh. Ari maneh urus indung mah indung teh sigera paeh kitu. Kitu anak-anak mah. Geus ibu urus indung teh sigera paeh teh indung teh kana kitu anak mah. Ngaripuh ai ka maneh. Sigera paeh atoh ari indung mah paeh anak teh jari. Ari anak mah di mar indung geus ripuh ngaripuheun anak paeh teh atoh. Kitu bukan mau kabayar. Cing atuh cek simkuring kurang tarima kainung kabisa atuh ulah-ulah nganyeri ka kulo teh. Ieu mah soba kiwari.
Di mana-mana loba jelema milaran kan jadi inung bapak. Nitah geus asa kabujang kayak ini. Andes hirup normal barokah. Ini ya. Kaki ruman jawa jaga. Anu kada di orang mati, anu ngabingkeun kamneh nyata mitoha. Kajin mitoha teh bageun. Matak mun aminan tu pasya jeung mitoha ulah nyakeun mitoha. Salaminan tu kajin. Wajar ari mitoha mah nyarekan minan tu da ka anak. Tapi minan tu nyarekan mitoha goblok kalau kami. Hormat mitoha. Mata cepina kita terangkan lamun hayang berkah ilmu baikna guru ka guru hayang berkah hirup baikna ka inu bapak hayang berkah rumah tangga kudu balik ka mitoha kitu. Alhamdulillah sih boleh ngira geus kalau teh aya na keberkahan dan inu ngaduakeun guru ngaduakeun oge mitoha ngaduakeun beres semua itu tuh tangga kitu ya laksan tuan sih boleh pasya jeung mitoha da ngamak poget dari lawan terus ngaminang tuh lawan itu mah burungnya dasarinya dia amakeun mah mitoha teh teuing sok aya ayo wae sabar heuh ada menantu imah deui seuing dia amakeun eta kumaha sa imah keneh mah sok aya teh heuh mitoha ngabawa cinta sakawing nih pan ayo dah tiada dasar ambatak ngabakeun maka hiji kedah dirasan kusapa sabar mada hiji kaji sabab sadina rumah tangga sakapeung sok aya piamakeun sakapeung sok aya persepen rumah tangga kisi resikona aya piamakeun ngancek Allah mah bega wa in karihuna fa asa antakuna wa huwa khairukum wa ghaibu syai'an wa huwa salunakum sakapeung sok aya pikamukeun tapi sabar lamun eta piamakeun sabar pasti bakal aluskeun maneh sakapeung sok aya gabungan tong bungah teuing sabab sok mana bingung ka ituna mun bungah ulah bungah teuing pikamukeun bingung ulah bingung teuing jalan tengah hidup itu dunia sabar dunia risikona kitu moal bunga seumur-umur moal bingung sabab di dunia mah mun bingung sok aya pegatna lamun bunga aya pegatna ieu dunya bae mah lain daru paroh tapi dunia mah daru tempat bengkoknya teu anggar malah sabagian besar mah bingung di dunia mah dunia daru humum wa humum dunia tempat susah tempat bingung lain tempat bunga dan tempat bunga mah kayak di surga manari urang ayam di tah surga mah daru paroh sebenarnya tempat itunya mah tong nyiptakeun hayang senang dia melakukan senang soal bingung kabeh bingung kabagian simpering sok bingung lantaran teu boga duit keur meuli keunana di Jakarta panggil jeung luar bingung kenaon bingung meulikeun duit ai batur bingung teh meulikeun duit aloba teuing meuli naon tadi bingung ai simpering mah bingung teh teu boga duit teu duitna maka teh ajengan Ciranci kapungkur teu meunang meuli sawah di daerah eta sabab sawah ambil ku sorangan duitna loba keneh bingung tong teu boga duit teh sabab di sawah geus mana ai raga teh bingung deui rek meuli sawah ulah kada boga duit teuing mah teh bingung ya mata kurang tong rasa bangga ku sabab loba dunya tong rasa bangga ku sabab loba mobil tong rasa bangga ku sabab loba sawah eta mah sagaran tau saeutik dunia mah panah rusak oke saeutik mata dunia koil gabungan ieu mah saeutik tapi urang saya kudu boga rasa bangga mah di mana urang boga ilmu sanajan bae saeutik bari daek ngamalkeunna eta bangga boga ilmu sanajan bae saeutik bari daek ngamalkeunna eta anu kudu dipake rasa bangga margi ilmu jeung amal sanajan saeutik ngabagjakeun dunia akhirat moal aya gabungan di dunia jeung iwati ahli ilmu jeung manyaho kana mahana ilmu iwati jelema ngalaman di pasantren manyaho jelema teh pasantren manyaho mah ilmu baru ka babari ngaji jeung beureum mata budak cing dek pasantren geuning ngaji teh hese heuh supaya nyaho hese hese ngaji gitu mata kurang golek pasantren supaya nyaho hese ngaji jadi pasantren mah teh nyaho hese ngaji mata kampungkeun sim goreng ditaros wajina jam cenah ngaji teh babari ese babari dan bisa ngaji kabar
dalam bisa ngaji mah pasti ini hesek gitu. Sebab jangan yang biti wa tarum ilman wa tatu kabaab ulah hayang ilmu mun anjeun mu hesek resikona kedah mikir sajan bari teh bantah jubat pokokna mah mikir keistimewaan jelema boga ilmu di mana jalma geus boga ilmu baik dari kamakan ilmu kayak kalau diberi nikmat ilmu ya man wajada ladatal ilmi wal amala bihi wala mayar bubu lima indanas di mana jalma geus boga ilmu bari nikmat ngamalkeun ilmu tara kabita kudu aya di batur sabab dia ilmu pangisima pamere moal aya pam alusna pamere ti Allah dua di ilmu jeung daek amal ari boga ilmu daek amal kenaon atuh mal ilmu ila li amali teu aya ilmu mah ngingkeun amal teu pamerkeun ilmu koma ilmu ke ngala dunia kau dipengkol ngala dunia nya ilmu dipengkol kana dunia banyak kenai da kaya ai anu boga ilmu mah geus pasti ku Allah dilurkeun derajatna insyaallah tiap-tiap orang merhatikeun kana aturan Allah pasti Allah ge moal ngalaurakeun ka urang maka cek hadis kunci terangkeun imal fima amartuka wala tu'alimi ma yusyukan. Cek hadis kunci wan Allah pek amalkeun perintah kami cek Allah kada maneh aya kahayang kami moal fungsi di bejaan lebih nyawa ke masalah itu dan kusabab kurang masih ngecan sadar ngalaksanakeun perintah Allah sumatak aya kahayang teh masih kan jauh hae urang coba kalah kaliweuh tama-tama ya sok ada urang mah pake cek dina hadis qudsi kana ya ibna adam tafarrug li ibadati amla qalbaka ginan wa yadaka dikun la taba'ad ani amla qalbaka fakron wa yadaka syukran ya cek Allah di hadis qudsi lain aturan hadis qudsi ari hadis qudsi mah langsung ti Allah ka Nabi teu make Jibril gitu nah Nabi mimpeng atau Nabi tentang saran Allah atau nguping karena hati di Allah itu hadis qudsi saudara Nabi lebih bahwa itu hadis qudsi ari Quran mah make Jibril teman ditubikeun ku Allah ka Nabi make perantaraan Jibril sama Quran hari hadis mantu langsung di Allah kata Nabi jangan situ ya ibna adamah tafarrug li ibadati salsekeun ibadah ka kami lamun ibadah tong busuh sing salse kan tamat pembacaan lamun ke ruku tong ka urang eta tamat mainnya di mana urang keur nangtung can beres tong ka ruku lamun can beres ruku tong ka mikir tidak salse terus salse ibadah itu sok mun maneh nyasekeun ibadah ka kami hiji kami dek ngabeungharkeun kana hate maneh sina beunghar hate kaduana leumeun maneh dek sina pinuh puli di alhamdulillah nya ibu kuring boga guru kamu di Garut eta guru di beunghar boga izina mingguan teh teu kurang lebih ribuan mingguan ribuan datang di mana-mana eta kabeh disuguhan ku ajengan tapi mana sih ada yang sih si guru dengan ting mama sih nabi guru itu mah ada kaki gede mingguan ribuan kita kasubuh kabeh jeung eta mama teu usaha di mana teu jauh teu boga jampe hiji kudu boga pangeran Allah kedua salat dina awal waktu bari alus-alus salatna kadilu tong susah di mana eueuh kaopatna tong nya di mana aya sakitu barang hiji buru boga pangeran Allah kedua sholat awal waktu bari alus-alus sholatna sase di kalau selesai katilu ulah susah di mana eueuh kaopat di mana aya tongnya sakit moral man wasa usia tiap-tiap jelema jemaran sok dijemarkeun gol man doyakon mijiko jelema rupak sok dilupakeun gol maka jika guru ayat yang kira mangkana baleba bahwa Allah ditambah mangkana ngekek bahwa kalau dingkek jadi itu bahwa
10. Sakit saya. Alhamdulillah, jadi ketika bisa katulutan enak teh. Kalau sekapun kebunnya udah tadi waduh. Sholat. Dur tolong malah nu abis mah memeh maju waktu kudu geus di masjid. Di mana ya di masjid? Ieu teh di Cilangkap mah nepi ka aya masjid anu adan ajengan. Komat ajengan, imam rek ajengan sorangan. Udah kurang. Ieu kita kurang kana agama. Gerapekan diuk di maghrib nepi ka isya di masjid apa 2 gedung saja ini dibangunkan gedung 2 di surga lamun kuat diuk di maghrib nepi ka isya dikir teu naon-naon di masjid apa Islam kayak tos maghrib teh bubar likum lewas paling-paling kalau ATM aja geus kitu kan jadi saorang karena paling kalau mata pantes coba tadi kau orang lebih coba. Nah sebabnya sahabat kajol dengan kurang kau. Nawan itu orang itu. Datang coba kalau datang masjid pulang sholat pakai sholat. Menjunjung agama pak di bawah. Ingat sih. Itu di warung ada pemerintah. Di warung sekarang hati ini. Nyunkan itu nih itu mesti singge apa nyapi itu mesti kumawai. Ya. Maka Rasulullah innalah sokolim. Iya. Dek itu Allah dekat. Sebab kurang itu dari Rasulullah. Iya, ya, lama angal-angal. Itu ewah nak kuliwari. Awewe angal gitu kayaknya. Awewe mah lebih naik bahula. Ayo mah, wis puguh. Ayo make salana. Ayo mah ayo lebih nak awewe make paruli anu. Mah di rumah ayo main bal anu. Wis bisa tayo. Mata kailan orang. Eta mah tong ngagoreng kali ieu urang. Sabab yakin segala perkara ti Allah. Ayah ieu perkara nu teu deukeut sabab segala perkara ge moal aya nu teu kaulina ku Allah. Kitu urang ge sababna. Maka insyaallah sok di dieu ramekeun di masjid, kurecet barudak di alajar anu ngajur, anu ngeja, anu tararan, baheula marecet berarti. Ayeuna budak teh geuningan nyekal gitar. Tapi simpel itu bisa nyaman. Dari coba dulu masing-masing itu dilihat kebetulan mah dan kita dari ulang maka tongnya kesasaan masalah kurang maka dasarnya karena bagian maka yang turungan agama Allah lamun urang menang pitulung ti Allah wis nulungan agama wis pasti Allah nulung intan surullah yang surkum lamun maneh nulungan agama Allah pasti maneh dina sagala urusan bakal menang pitulung ti Allah alhamdulillah. Yang kedua saya tahu itu di amil-amil mah masih berharawing nih guys ini kebalan ini ngomong gak gitu kalau mak kursi tina kue dari kohok toplos juga ganti kursi lagi malah nunggu hati hanya kasih gue iya jangan buka kursi di mana gua anehan kursi gue mah dari muka bisa aja bilang ke Allah ini rumah tangga akhirnya paling mau gak di rumah tangga berobat beri mata susah di bawah ke berbagai pare susah ke oke susah nah sebab beri buka ilmu anu pokok hiji buka ilmu teh kudu masa kitu di mana buka sawah beureun kaitna buka pare sawius teu buka sawah asal buka pare sawius teu buka pare asal waktu ngejo buka beas itu mah sawius teu ngejo asal dina waktu lapadaam sakitu mah sawius sudah mungkin asal dikuatkan kalau sakit itu rumah. Nah riwayat itu kekuatan kuat ibadah sakit itu rumah. Dan terjadikan kalau dia dikuatkan kalau kuat itu malaikat juta-juta malaikat melihat hidup balik kalau terjadikan tidak harus tersayang malaikat hari itu malaikat. Maka malaikat tak tersayang Allah orang begitu sakit itu tahu itu banyak singkat buat. So malaikat tanggal ait tanggal aras. Opat malaikat nangai aras terubah-ubah tertuang tengalut tersari nangai aras eta opat malaikat mungkin kiamah di delapan eta malaikat apa komo aja mah sifat ilmu nu kasebut makhluk anu pamuliaan moal diolahkeun kok sabab Allah geus ngamuliakeun ka ieu mah leuwih tijin jelema teh leuwih walaqad karramna bani adama wa amalnahum fil bari wa bahri waridaknahum
ala kasiman walau mito ibati wapar ala kasimin man khalaqa tapila cek Allah kami geus ngamuliakeun ngahormatkan anak Adam hiji anak Adam teh diberi tutunggangan di sagara jeung daratan kita tahu sakabeh tutunggangan ku manusia ditelukeun ku Allah udah taruh ku jelema muning taruh ku jelema ditelukeun ku Allah di sagara ayeuna kapal sakitu beratna engke kabeus ditelukeun ku Allah tuluy dijian ku dijieun sae diji jelema mah sae teh sari jiroma rumah macam kang jauh jelema meusina gitu pan bae isi jelema hade dijieuna teh kagak malah kudu ngadang barang haram ulah ngadang barang haram ulah hina barang yang mah teh haram bukan kita hina berarti urang bagi anak gorok teh hina teh anak tibuan mulai semenjak kita saya langit cuma firman teh kurang firman saya langit teh teh haram no hina sababna lain kadang jelema mah dihormat ku Allah kadang mana kudu alus kitu nya sarena ge beda jeung sare jelema apa doma mah dina kanana tali berapa sare tapi mah dihormat ku Allah di imahan di kamaran di kasuran malah di kasuran itu jelema kieu mah ya jelema lumayan jelema tah nu awi jelema mah kudu beda jeung sato mah kitu hormat ku Allah dibiarkan ku Allah ku boga rasa itu namanya mata kurang kudu syukur ka Allah rehna ku Allah dia ke jelema lantan jelema geus boga tiga penghormatan dia Allah walaupun karuna Bani Adam bisa ngumpulan coba tangtungan jelema sakitu alusna cina jelema tangtungan alus lamun didangdangan suku bagi pantas coba awak wadakan sakitu hideung jadi mendong gaya ya we anu hideung lesteng sabatos arang dibedakan kan juga gaya disebut wajah palsu ya. Tapi kalau muning dibedakan sok naman pantas ya itu udah mulai itu hormat tuh tuh ngarijian Allah mengutamakan Allah kaji nama teh bisa ngumpulan ke makhluk manusia jika muning di kebah kuburan lompat pada kuburan ditumpuk ke muning kalau terjat ngan kesebab kalau dihargaan jamaah kerajaan budak ngubah muning lompat mengenai sirna itu imam maka dia mama ku Allah diberi amanat eta amanat dipasahkeun ka langit dipasahkeun ka bumi ka gunung-gunung teu sangupeun kabeh samsul teh wa hamal insan anu nanggung jawab kana amanat manusia innahu kana dulumang jahula lamun eta manusia teh nyekel karmat zalim jeung bodoh aya amanat tadi baheula zaman nyawa zaman nyawa urang baheula ditanya ku apa zaman nyawa teh alastu birobikum cek nyawa ngajawab qalu bala cek manusia hayang ngajawab sumuhun cek kalau teh ieu ari kaula teh lain pangeran maneh kabeh cek nyawa hayta sumuhun Gusti teh pangeran abdi upama Gusti pangeran abdi sanggup bade ngalaksanakeun di mana kadunya kumaha Gusti mata kalau menjelma datang kadunya tersadar dia atur ku Gusti eta jelema sulaya dina janji sangi maka doakan pantasnya maka kurang ngomel Allah datang kadunya kurang diberi amanat kalau di mana kesi nyawa kesi badanan kurang kalau diberi bahan akal kemisahkan antara hakim batal kesi bedakan nyawa itu sebab hal karena jelma teh sebab jima ya akal salian jima mas itu buka akal ngan sajaran pikiran saya imam besok manuk kisah itu manuk piit saya mengakur kabeh aku gitunya saya piit manuk piit saya mengakur gitu kabeh manuk manyar akur kabeh gitu sebab akarna borigia kan sajaran kan yang mana ari jelema pan lupa di mana teh nu lempeng bengkok nu pulas bodas hidup lupa lupa sebab akal sebab mata kesimewaan teh mah nu mata teh diwajibkeun salat lain ka jelema mata kajanya urang ngolah hareup jin dia kajeun sebab jin teh aya di hanapeun manusia ngahormat ka jelema teh di mana tempat dibutuhkan ku jelema pasti jin nyingkir
itu gimana mau dibutuhkan jelema pasti ngikip dan pelanggan kurang jadi jelema masih kena percaya kajurid maka kesianan juga lagi kurang maka kening sok loba nu kasarumahan kata kucing sok salah sangka mereka yang mau cenah balik deui ningina cenah ngalomong kitu kembali soalnya kan hormat posisinya deh kan istilah kap pokoknya ke sarumahan suara ini naik baris jadi aing teh ngalongok ke mana aing teh nyanyi kalau hijau bisa kebalna nah harus saya mengerti deh aingnya kebuka hijau kebuka di bulu gitu kan dibokok tak boleh cina siap bokok kain mau aku hijau paling tinggi jadi bokok curi dan namanya Kesya kubur mah baru kadunya, tanya. Nah cilaka atau bagja, lamun bagja mual hayang kadunya deh sabab sekali pas ku kalimatan kubur. Lamun cilaka baru kadunya, nah cilaka disekuatkan. Cuma ikutkan hidup doi. Sok ayahnya kurkubi tadi, jangan lamun anu mawat teh, sambil kumadi imah kene. Kalau masalahna eta mah kajeun. Ulang nempok TV, dak ulang TV tenempok ka ulang. TV kata mau kurang, tapi ulang TV tenempok ka ulang. Beli HP-nya, enak masih mau nih ya. Gitu MSI bawah nanti. Enak ulang ke kubur tenempok, tapi beli rumah nempok ka ulang. Mata kaya, mata punya ya. Ulang, dek nyen kehadiran ke ahli kubur teh teras ke perjuangan ahli kubur ke hidup anu sae anu awan tong jupikeun jamal aya kehadiran kanu jadi ibu rama keur dunya iwati hiji kudu jadi ilmu soleh kaduana teruskeun perjuangan kolot anu saena anu awana ganti kajayaan di beh di rumah tak boleh main anak tukang bangsa jadi bangsa di anak nage orang hidup bijan kalau tukang bangsa anak kamu kudu bagus supaya ngajahit karena dosana ibu gitu anak kekayaan maka kurang saya para bapak hadis kes pada maca bahura ida mata du adama in koto'a amalu ada hadis kes lidik bermaca lidik hadis teh kes liar dina maut anak adam pegat sakabeh amalna kayak mana tilu hiji ilmu anu manfaat. Kedua, hiji sedekah jariah wakafnya. Sedekah jariah teh disebutkeun wakaf. Eta sedekah jariah. Ari wakaf mah merekna teh ukur manfaatna unggul. Ari barang mah itu bukan wakaf. Wakif urang ena wakaf sawah. Sawah mah urang we ngan manfaatna disedekahkeun ka batur kitu wakaf mah. Eta teu ngaganggu kana wakaf mah. Tong dijual, tong digadekeun, tong dibikeun wakaf makanya. Bedah nampak nyata wakaf udah seberat kayaknya. Maka ulama kampung mah tara nampak kana wakaf sieun niku anak incu. Bisi anak itu dijual eta wakaf makanya. Maka kamu hayang ngeunah hibah. Ari hibah mah merek dijual dibikeun sabolo hibah. Maka ceuk pikih anu utama mah hibah. Mage teu ngaberatkeun kana nyata. Ari wakaf mah berat nyata sabab amanat wakaf barang batur makanya. Ulah aya nu ngaganggu kana wakaf kajaban bukan ari. Ayo. Eta ieu disebutkeun surat Hujairah teh wakaf ceuk putih mah. Aya urang kampung cek apa man cibadak ceuk ari wakaf mah cenah eta teh. Lamun ceuk jariah teh lamun ceuk ulama cenah wakaf ya jariah teh. Cek urang kampung mah cenah mere we wakaf jariah mah. Sebab so disebutkeun bako ge jariah bako. Jariah kudud gitu. Pada jariah mah wakafnya cek ulama eta mah. Cek urang kampung mah jariah teh mere di urang kampung tah mah. Maka supaya bahasa mah ieu mah jariah, ieu mah wakaf bahasa kampung tah mah. Maksudna jariah eta mah mere maksudna. Hibah teh ngan kitu kabisana kita mah. Cek kita mah wakaf jeung jariah teh tak keneh. Lapan kamu juga kamu tuh sepanjang wakaf tangkal kelapa, sepanjang kelapa ayah keneh manfaatnya kodol kabudut. Tapi di mana-mana pemalakan gering cek irsad nanya. Cek na irsad di mana orang pemalakan niatan jariah.
Mungkin di mana orang kepalakan niatan jariah diakan ku bangsa ku bajing mocor. Mereka pungut ingat sahur pun bapak kamu sahur pun ibu bayi Cibadak kamu belum melaksawo bayi Cibadak biasanya lah Mama Haji Ali kasih boleh tegang sepang tanya lagi fokusnya tahun 45 bayi Cibadak ini Ali Simpeling lahir tahun 52 tegang sepang sama bayi kita yang bayi Ciku pakai kan pas sepang nanti Solo relami Simpeling yang pati ingat tanya dengan tamu sebuah payung bayi Cibadak ke fokusnya dari itu bayi Cibadak saupun ibu pelaksana ai sawate sopulalai raya kawan isu-isu di kepahan kubujuna teh kubujuna kedua nyarekan so di kepahan lalai teman agak terbaik karena sawah aing mah melak sawate lain kerja mah wae sah mau Allah kok bebas jadi ganjaran kita ulama banyak pesen ulamanya maka ulama sekalian lau ku ucing dikumpulkan kuat 7 kali disebut ucing katanya itu ucing mah makhluk-makhluknya nyuguhan kurang satu kurang ya ucing masih bener suka ngoktek ucing gitu mau lagi melapangi rumah ucing hari bayi Cibadak mata rumah ucing tahan maka cek surau mau pakai terangkan di antara bisa goreng alatnya di mana orang pengen ucing umpat atau goreng alat manuk terhibar pinjam berapa darah anjing galak kalian agogok darah dan nyawa dan juga Allah ayo udah udah kuat batu kalau itu bisa mutakinya bahwa masuk itu jawaban nanti lamun kurang ngaliwat manuk ke titing hibar dan sore dan asih sore mah manuk temor hibar ya hubungan manuk yakin esenya bagi saya cuma batu udah pantas kalau kau nyumput lagi tuh orang jadi macam lagi itu kajian kamar sama sebab makhluk Allah kabeh kena dipikan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama maneh kedahnya ka makhluk nu aya di bumi tangtu Allah nyahan ka maneh itu mun maneh hayang dipikannya ku Allah ngan maneh kedahnya ka makhluk Allah sakitu sebab bakal urang sok neoko ka urang kaduana bakal mocor ke cenah geuningan terangkeun tadi ilmu anu manfaat eta modal saya sepanjang ilmu orang ini saja muru-muru kita budak bisa muru sepanjang kita muru motornya kan muru terus hidup lah karena kan muru banyak boga ganjaran muru mainana boga ganjaran kilo bisa muru kurang masih nggak naik teh tapi salah kiai kesemungan karena duit bisa naik dunia gak ada duit naik ngajar bahwa duit kan terus dari guru kesan dan kasih karena dunia umpamanya itu pada sini ingat kurang niatan buku di Allah insya Allah kamu itu bakal ingat tuh pada sini goreng sukmanya ngawang kong kaji lama mereka tekat dengan bakal jangan pakai simpanan dulungan anu bager gaji sim gede gawe sing enteng gitu alat-alat gawe na enteng dulungan bager gaji gede kahayang gitu ya mau ayat riwayat Allah gitu Allah mah gerak gapek ngitahna enteng bageuna kabina-bina yang buahna barang bulan sholat gapek lamun dangdaunan dijieun kertas tatanggalan dijieun kolam laut dijieun mangsi dipake nuliskeun ganjaran sholat moal mahi kapan eta ngata ayeuna dipikeun ka akhirat dipikeun mah kenaon moal batingan mah sabab dipikeun enak dipikeun ngeunah urang lamun kalau dipimpin gedung 1 kilometer pasagi tina inten dibikin di dunia di mana ngeunah mamahi imah letik ke dekat atau wah juga bisa ikan pasir jadi di imah 1 kilometer ada kumaha takkan haja kalau kaya ke orang mikeun ganya ibarat make di akhirat sebab akhirat tempat melega bari mahi apa juga akhirat ya bedak nuhun tanya
Dia kebenaran Allah itu. Mata kual ayat anu bager kalian dia Allah. Mata hikmah ka Allah. Kalau orang merusan di hikmah ka Allah. Dasar dia teh makhluk Allah anu balat anu pintar kana dipikirnya asal. Kumaring almarhum Mama Sidis, Mama dengan Asy'ari almarhum. Soknya henteu kan bulat ka madrasah. Sabab anu bulat mah gede-gede anana. Sabab gede sobana urang mah kitu aya sate barang gede dipikirnya. Nu teu barang kan tanya-tanya kan urang kitu. Sabab anu sok barang gede, nu teu barang gede anu balat anu pintar sami tah kitu kasan. Ulah milih-milih gitu nya. Sabab eta makhluk Allah anu ku urang kana dipikirnya. Ya guru mata keselajimna guru masuknya akan jadi anak nyangka santi geus biasa kitu rajin guru eta mata so nentak aya nyarekan ka budak teh nya eta lain amat cuma tanya kitu guru mah ngan simkuring sok endakan ka budak teh hiji tina kan disimkuring bangsat budak teh ulah kamu coba ger guru balik kitu kaduana bobogohan kawin mah hiwa jantor kuing kadulah pasya kaget jadi mau belah kasihan itu non kasihan itu mah mereka giliran kamu tiu di atas pokok bah tamahai mah belah suk mabok cuman tadi diusir kamu turun jangan mabokna diusir sekali dihampura di perhatian dua kali ditina 3 kali diusir di perhatian ditina diusir wis tubuhna mah ada picu lain diusir goreng tapi pinah kan sanes juga di bagian gitunya maka simkuring aya budak sate anu pinah sok atos ka rumah. Sawarna sok dalam pinang saeun ta budak. Sabab budak teh bageun daek ngaji daek ngapakeun. Dan di pinang teh sok dana bangsa ka budak. Ieu mah budak tara ngaji tara berjamaah maluh di mana karep ngaji. Eta mah pinah nuhun jeung lain dek numpang. Lain mah hayang pinah nuhun we dek numpang. Tapi kedua maus sugan itu ego komain dua mah. Nah di mana balik ke beja, dia kawin jaga juga, dia halus saya. Dengan kawin halus ya. Sebab beja, kalau guru malah yang diantar sama guru, halus. Eta sama emak elu dia kamari mau. Datang ke simpuring ke beja, kajian ya. Dia dibayar juga belum tuntas. Kurang sekadu lah, tantangannya kurang sekadu. Udah lagi balik guru mangku saya beli. Eta sing balik menang, menang, ngatokan, menang. Ada yang orang kaya jadi kita teh, kaya orang teh. Tapi uang kita terus ya orang. Nah, seperti kita omong, sok orang, ngaji masalah, kita uang mau masih pepe. Nah, orang mau nanya itu mah yang kajian guru-guru, atau kita mah ini cukup ini teh ngomong mah, dia mah mau nggak macam macam kan. Dan orang akhirnya orang kaya jadi punikau itu. Dia mati gitu sih, itu kerjanya. Kayak orang tuh, wah dari mulai. Bukan kolok sih gue itu gereja sih bener tak itu tidak ada begitu aja masalah dia kaji di Pak Iwan sawi aja baik dan ada ban kalang sih mana sih guru kagak begitu cuma bangunan sih kayak tukang kayak mana kan tapi ini oleh ini itu baik gitu nanti yang kehidupan orang aja begitu jika amat poin jika nah beda mana ini siap ulah dari kuing mau ati kuing bebas sih kuing mah teu amak dia yang sampai ke sekolah paling oge rumah ini tapi ayo mah mulai apakah kita datang kali kami nukuron ati apa dina hayang kanturkeun apa ka kemari euy buruhan mah ya kenal ya hubungan lain hubungan mah gede murang mate dari melobaknya masuk di sawan pasti teu baik bagi orang ngabungah beri mah ngabungah ke Mang Diman nak mulung mantu minang kana da acan dia oleh nama itu kira bawa singgal dia kan sudah sok lu murid nabi itu kan siapa boleh sana ibu kan dan nantang dan orang suka mana dia tu orang juga kayak gini sok nabi hak baik dan lain naon bawaan tempat loba jelma loba teh lain naon ciri loba baraya sakitu ciri loba baraya kabeh hayang teh punya dina naon maka si boleh ulah lumayan katanya jangan ulang bunuh tak ulah lumayan katanya ulang suka mana katanya tidak ada masuk yang ni cina atau beri macam tu ada siap-siap ada berat dia nak sepuluh tu atau ribu Islam berapa ya kamu nabi saja ulang bunuh datang ke lagi tu enying pada dia si amwah paling oleh jalimaan atau desa berha ribu ni teh
dari mana nih jodoh 2 truk 3 truk piwa tuh pasti gue ngambil apa takut betul yang lagi situ kan saya betul siapa nyabing gitu lah ditantang kumang aang gitu damang awal masih kan anak wasi buring bojona saat ini warga maang kakawinnya ku simpuling kawin gina teh ada kukutan itu ibu kukutna teh mimira teh dikukut punya aang itu udah di umur 8 bulan dikukut nanti maksudnya ya bapak suka bumi teh mereka mau nawalian dan rusun bapak dengan lebih-lebihnya paling ibu potongan aja tuh di sana aku lagi tapi dipaksa naik mau kawin nggak naik bisa dikawin jam balik saja wali semua ngawingan mah bisa langsung kanaib asultono waliuman walia itu datang nyoban nya anteh hakikat saya diukur ku dengan orang di umur 8 bulan berkada wasana ayeuna ayeuna dikawinkeun saya ayeuna ribuan hayang yang ribuan didulkeun musim dianterin mah anteun sok ge di arbonya kumis teh ngabring teh anteur teh tawisnya tawis satuju yang nikah kau orang dulu kamu sorangan menjadi titik itu tepan ke sebelah yang betul kau raya nanti dia teh atau tak boleh batu dengan sorangan coba atau bunga atau ibu mana atau tetangga sobat-sobat hebat gitu di sukuannya tuh mohon dari sukuan piraku saya orang mah karena sengsa gue hilang di jalannya sengsa gue dekatnya tong ini suka gitu ngan doa jaris namplokeun ka Jang Iwan doa di sadayana rumah tangga mah kumajang Iwane kayak itu wae urang mah sakada doa semat ieu semat jajab buatinya doakeun jeung urang wih urang mah keun pengaden pakainya cara urang jajab ka kubur eta teh ka kubur mah sabrot teuing kumaha di kubur ngan jajabkeun ka hukumna doakeun ku urang ahli kubur sing bagja di kuburna kitu atuh ayeuna nu kawin jajabkeun ku urang doakeun sing bahagia rumah tanggana semat doa wae urang mah rumah tangga kumaha ajeuna wae ngan doa berat sing menang pituruh dus amin ya rabbal sakitu ya sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.